Pemikiran nu manaok jagong mah bararangga teh isuk ayeuna mah mandi we heula isuk deui lah ngopi we heula ayeuna mah seger geus mandi mah pokona mah mikiran barudak mah isuk deui aing mah ayeuna mah ngopi we heula ka ditu tuh yang mikiran barudak ini ngopi heula nying mana nikmat kieu mau jagong teh daek kapanggih rudat ini ngopi we heula ini rada seger anjing bakatku nikmat nah ieu ngopi nepi ka pararoho we kana hutang komo kanu mok jagong mah tapi haneueul keneh wae euy mau kanu mok jagong isuk rek diporo deui ieu ku aing mun kapanggih mah. Oke. Ngena kacida. Oh no. Anjing eta budak mau nu dirasa kopi aing diuyuk tinggal sakieu deui. Aduh, ari maneh budak leutik-leutik geus tuman tas di mana tuh maneh? Lulumpatan maneh. Heheho kitu, pas capek kopi aing ka beak. Aing dibaberi ku inung aing. Nah, aku nahan tuh dibaberi ku inung maneh, sia mah tuh damurenan nyieun we pi omongan jadi budak teh sing rada hidang geura. Tadi teh inung aing teh meuli baskom, aya aksaran anti pecah, ku aing teh ditinggang sugan teh heueuh anti pecah. Heueuh atuh. Aya baskom karek nang meuli usia langsung ditinggang mah pasti peupeus. Komo anti pecah mah aksarana wungkul kehen naon nu dirasa maneh eta budak. Geus moal waras ari kitu mah inung maneh nyarekan. Aduh, aing mah kadon kamar kapanggih deui jadi aing gagal belum eta jagong. Arek lah isuk mah teang deui ku urang sieun jalan mana. Rongsok. Jire jalma bas sepedana euy, buat dijual. Pak, goblok saya tarik-tarik teh ngageruan teh. Ini mau meusana da aing teh can goblok. Urang ngider teh isuk-isuk nepi ka kiwari teu menang-menang. Sepeda juga loba sepeda di dia jualan, juga nek dijual sepeda. Da urang mah teu boga sepeda ieu mah nu batur. Urang keur istirahat di dieu mah. Bukan teh nu maneh. Kela asa inget urang teh aya beusi di itu loba tuh. Tapi mawana kudu make mobil. Di mana dijual eta? Arek asal maneh siap duit nawe. Bener kehe di mana eta lumayan deh pibation. Di itu tuh, di toko beusi loba. Goblok aing didengekeun bener beli beusi maneh teh. Teu balik ieu mah. Ya aing ngarongsok teh ka paimahan eueuh. Kebon kalah loba reungit. Bukan rek ka sawah mah atuh aya pacul-pacul nu batur tinggalin. Oh, aing lah. Aing mah geus diiseuh ngarongsok kieu wae ngiripuh. Aku kudu nyoba deui wae mah. Balangkak. Ya euy bae ieu mah. Ari maneh langsung wae teh cangkel geus diuk heula jeung aing di dieu ngobrol aing. Cuk aing mah tidak tadi. Wah, diuk ku urang. Urang mah poe nyebor ieu melak jagung tuh boga sawah urang tadi pelakan ku aing teh jagong da eta unggal poe aya wae nu mau kan rudet ka sida tuh di tukang tangkal jagong mah geus pusing aing mah ngopi we heula ieu ayeuna mah lah. Be mana tuh pelak jagongna? Di tukang tuh. Mang, itu nu keur mook jagong lain. Mana? Oh, Anjir geus beda deui wae eta nu mau jagong rada pusin sugan kamari duaan ayeuna saurang maranjut wae karung beuki edan ayeuna mah bangsa teh ku aing diboro ieu moal kagok. Oh no. Ayo bro jeung aing. ka mana? Anjing sendal pokok aing. Ka mana ya? Ayo tuh mau jagong pusing. Tungguan. Siap kehen mau jagong melak jagong sabangga-bangga goblok. Aing teh ieu teh melak jagong teh 80 poe teh melak ieu teh. Lila nungguan ge geus meunaheun karingalaan diparokan poe. Cicing sia kehen. Budak leutik mah teh nyaho naon. Aing bangga ka cira nyebor unggal poe. Kitu unggal poe.
Aing bangan yang saya nang berang penting sia sangeunahna malaan jagong goblok teh urang mana tuh sia Itu mah ngabi maki ieu keur mulung rongsok satingali ieu. Tuh, rongsok pukul. Cuh aing raku budak kamari